Kasugdi para wargi kurang kocapkeun dina ujaring carita dina poe isukna. Harita si Wardi Sigarmo sapara kanca dipingpin ku Basan TV latihan ilmu silat nyatana di wahangan. Di wahangan lemur cangkrem mangrupakeun wahangan anu caina teh ngagulidag gede. Sareha harita teh caricing dina cai bari jeung dipaparentah ku Basan TV. Ngeunaan kudu kitu ngeunaan kudu kieuna kabehanana ge turut tumut ka Basan TV. Sareha harita ngeueum dina jero cai harita kabehanana oge ngeueum cai teh semet dadana harita. Sok sanajan eta cai teh ngagulidag henteu ngajadikeun badan si Wardi sapara kanca teh okalehapaan lantaran ngagunakeun elmuna cicing we harita dina jero cai. Basan TV ge sarua jeung murid-muridna dina pada ancelup kana cai. Sangkan ilmu kasaktian Basan TV teh ningkat bisa ngalehkeun si Bayu musuh satruk bubuyutanana. Dina kayaan Basan TV keur ngeueum kadenge harita aya suratan katinggal. Eta surat ditujukeun ka manehanana nyatana ka Basan TV. San TV ieu dewek ieu Jayapati kajaya ngobongi anjeun yen dewek geus hasil manggihan Wulandari nyatana anak dewek ayeuna pabarengan jeung dewek di lembur puyuh di warungna Maijun. Mimiti we ayeuna pisan kula cicing di lembur puyuh nyatana di warungna Maijun. Ngeunaan rencana anu geus dilakukeun anu geus diobrolkeun ku urang pangtuna bae ku kula dilaksanakeun. Sakitu be mun tia mah butuh nanaon panggihan kula di lembur puyuh. Les deui harita eta sora teh teu kadenge ku Basan TV. Basan TV ngarasa bunga Tetela Jayapati ngajalankeun kana kahayangna kana rencana manehanana nyatana pura-pura babalik pikir kanu jadi anakna nyatana Wulandari. Wulandari mah teu apaleun kana rencana Jayapati pura-pura taluk atawa pura-pura taubat. Sabenerna mah eta mah ngan saukur pura-pura. Mun apaleun matang tu Wulandari teh bakal kuciwa kanu jadi bapana nyatana Jayapati. Basan TV neruskeun di latihanana. Sabadana aya kena 2 jamna di jero cai harita nitah ka murid-muridna teh sangkeuna luncat dina jero cai teh. Loncatna teh nyatana kasisieun wahangan. Saterusna mari titah lumpat dina batu. Ulah nepikeun ka kana taneuh kudu lumpat we terus kana batu. Sok sanajan batuna leutik atawa gede terus we kudu lumpatan. Eta mah batuna rek lesang atawa leueur atawa henteuna kudu bisa cicing dina batu. Kabehanana ngajalankeun kana parentahna Basan TV cileng. Aya anu teu saledat, aya oge nu pancu nangtung kitu jeung kitu bae latihan dina poe harita. Si Wardi sapara kanca, si Ambarawa sapara kanca menikeun ka ngoprot ngesang sok sanajan posisina teh aya di sisieun wahangan. Sabadana capek mah kucubar kana cai wahangan, terus kokojayan ngalawan arus, ngalawan cai sangkan kuat, sangkan mahir dina nahan eta cai seperti nahan gempuran-gempuran musuhna.
Unggal poe na teh kitu bae. Basanti bieu meuseuh murid-muridna kabehanana sangkan ilmu kasaktianna teh ningkat. Tetela bener karasa ku Suwarti sapara kanca ilmu kasaktianna teh beuki ningkat bae. Kasugdi para wargi cagurang tunda heula. Basanti bi sapara kanca kiwari ayeuna urang kocapkeun Jayapati jeung Wulandari. Jayapati jeung Wulandari cicing di lembur puyuh nyatana di imahna Maijun. Unggal poe nana teh mantuan Maijun bae popolah masak Wulandari mah. Sedengkeun Jayapati mah niangan suluh nampolan suluh jeung rea-rea deui. Pikeun ngayakinkeun anu jadi anakna manehanana pabalik pikir daek we ngalakukeun tindakan samodal kitu. Dina jero hatena mah menikeun ka mungkir teresep pikituan teh. Lantaran teu biasa pikeun Jayapati mah ngalakukeun tindakan kitu biasana oge sok dikaulaan ku murid-muridna. Gancangna carita para kaum dangu sadayana saminggu beh ti harita. Jayapati harita cumarita kanu jadi anakna nyatana Wulandari. Harita keur aya di warung, malahan mah jalma-jalma sejen oge loba anu jarajan di tempat eta. Nyai, nah hidup teh masih kene aya perasaan nyaah kanu ngaran si Bayu. Munti ama masih kene nyaa, masih kene aya rasa bogo kumaha munti ama. Gua ama dek dilamar sok sanajan lain kabiasaan anak itu. Awewe ngalamar ka lalaki mah henteu lazim, henteu umum. Tapi ama teh hayang nempo anak teh bunga, nempo anak teh gumpira. Unggal poe unggal peutingna. Ngadenge ceritan Jayapati samodal kitu Wulandari harita neuteub seukeut bari jeung unggek. Wulandari masih kene nyaah ka si Bayu. Pokona mah sok inget bae unggal poe unggal peuting, malahan mah sok aya bae bayangan si Bayu teh dina kongkolak panon Wulandari. Tangtosna bae ama. Abi teh mika cinta ka Kang Bayu. Tapi sapertos nama Kang Bayu teh parantos bendu lantaran ku kejadian dina waktu kamari-kamari teh ya. Masihan racun ka anjeuna ama. Kumaha atuh ngayakinkeunana ama. Dina masalah eta mah tenang. Dina paisukan kurang datangan ka ditu keun ama rek ngalamar ka si Bayu. Atas nama hidup Wulandari cing percaya cing yakin mudah-mudahan si Bayu daikeun ka nyai. Pokoe Wulandari kajida bungahna lantaran Jayapati rek datang ka lambur panah rek ngalamar si Bayu. Rek langsung tumanya Jayapati teh ka si Bayu mun teu mah daikeun bakal dikawinkeun ka Wulandari. Memang teu biasana mah lalaki sok ngalamar ka wanoja ka wewe, tapi dina waktu ayeuna mah Jayapati teh boga rencana lain. Nyatana hayang merakatkeun nyawana si Bayu ngaliwatan anakna nyatana Wulandari. Sok sanajan dina hate mah teu ridho anakna dikawinkeun ka si Bayu, tapi demi ngahontal kana cita-citana pikeun maragatkeun nyawa si Bayu keun bae si Wulandari bakal dikawinkeun ka si Bayu. Panjangna mangsa alam berang sore peuting teu kacaturkeun dina ucaring carita. Urang kocapkeun dina wanci isukna be. Mangsa alam harita isuk-isuk onon poe ki kakara medal ti belah wetan nyangan buana panca tengah. Manuk-manuk rarecet dina tatangkalan. Sedengkeun Jayapati jeung Wulandari harita keur sasarap we dibarengan ku Maijun. Deungeunana saaya-aya bae, tangtuna bae.
dengan nama didinya loba lantaran Maijun teh usaha pewarungan. Jang Jayapati ge mere sok mere naon mere duit ka Maijun teh sangkan dengeuna dina waktu dahar teh kudu ngarareuna. Maijun oge kadang masuk nolak lantaran Jayapati teh sok mantuan ngarasuluh pikeun ngasakeun sangu, pikeun ngasakeun goreng-gorengan jeung sajaba-sajabana. Dina waktu harita Jayapati cumarita ke Maijun yen cenah dik ngalamar ka si Bayu. Ku Maijun oge didoakeun sangkan lamaranna teu ditarima. Sok sanajan Maijun oge rada aneh lantaran teu biasana awewe ngalamar ka lalaki. Sabada tarapti mah rengse sasarap tarapti beh Jayapati jeung Wulandari harita miang ninggalkeun lembur puyuh. Luanana lempang biasa bae henteu ngagunakeun elmuna. Lempang ngagandeang. Mapai jalan satapak beuki dila mah beuki asup weh ka pileuweungan. Di pileuweungan aman eueuh anu megat. Nepikeun ka asupna ka lembur panah teh aman. Dina waktu asup ka lembur panah jalma-jalma harita sing beretek lalumpatan lantaran sieun ku Jayapati malahan mah lapor ka saha ka Mang Durma, lapor ka si Bayu. Si Bayu ge da geus apaleun, pirasatna memang kuat. Mun teu mah aya jalma jahat ka dinya atawa saha bae anu boga kamampuan ilmu silat anu luhur karasaeun ku si Bayu mah. Dina waktu harita si Bayu geus aya di buruan imahna Mang Durma. Sedangkeun mangsa alam dina waktu harita pabeberang kira wanci mah pesat sawet. Nyatana jam 11:30. Jam 11:30 beurang, wejehna panas, wejehna moreret. Cahaya panon poe teh nyebrot luhureun embun-embunan. Kadatangan Jayapati kadinya henteu dibagjakeun ku pesemon anu hade, tapi dibagjakeun ku kacecep jeung kaambek rakyat lemur panah termasuk Mang Durma saparakanca. Tapi si Bayu mah harita tetep tenang dina sikapna. Jayapati jeung Wulandari harita pancun nangtung di hareupeun jalma-jalma anu harita ngumpul di hareupeun imahna Mang Durma. Pok harita Jayapati cumarita ditujukeun ka si Bayu. Bayu, ulang aja datang ka dieu jeung anak kula aya penting jeung anjeun. Mun bisa mah kula hayang ngobrol di mah anjeun Bayu. Sangkan laluasa, sangkan tumanina. Kumaha daek? Ya teu naon Jayapati yeuh. Ari memang hayangna kitu mah yuk. Urang asup we ka imah kuring. Yuk dari ditu teh aya Aki Jalu jeung Nini Asna yeuh. Ari memang butuh atau penting ka kuring mah. Si Bayu harita lempang teh heula dituturkeun ku Jayapati jeung Wulandari ditetep harita ku jalma-jalma anu hadir. Si Guru Asad Juli, Mang Cacan, Mang Kimong jeung anu sejenna sarua harita neuteup ka Jayapati jeung Wulandari. Sedangkeun dina waktu harita Nyi Nurmi tambah-tambah sedih lantaran Nyi Nurmi teh timuruan aya wanoja anu sejen datang ka dinya tangtuna bae bakal ngobrolkeun masalah percintaan. Dari lantarana si Bayu geus asup ka imahna dituturkeun ku Jayapati jeung Wulandari. Aki Jalu jeung Nini Asna anu aya di jero harita karageteun lantaran aya jalma jahat ka dinya, jadugna jahat datang ka dinya puguh he. Aki Jalu jeung Nini Asna harita kageteun. Tapi si Bayu harita nenang-nenangkeun Aki Jalu jeung Nini Asna sangkan kalem sangkan tenang ulah ngalakukeun tindakan naon-naon. Ya sabari kitu mah Jayapati dititah diuk jeung Wulandari. Diuk weh kabehanana ge ditepas, diukna ge dihandap. Diamparan ku samak nage samak anu geus rawing, tapi Jayapati jeung Wulandari harita henteu komplain. Aki Jalu gek diuk di deketan si Bayu, Nini Asna mah harita nyokot cai jeung lalaukna. Ya cau aya ulen, kabeneran jeung boga ulen sagala harita teh. Sor-sor diasungkeun ke Jayapati jeung Wulandari. Mangga Nyai, mangga tuang saya aya ieu geuninganan. Cai mah aya, mangga Jayapati, cai mah aya, mangga. Malah kadarna beda teu aya nu aneh dina mah geuningan enden, Aden.
Nini Asna tetep harita sikapna teh ramah kanu jadi semah henteu nepikeun ka piomongeun gitunya komo nepikeun ka ngaluarkeun budi haseumah lantaran si Bayu bari kode ka semah mah ulah nepikeun ka ngalakukeun tindakan anu pika nyerieun. Nuhun pisan Nini. Jantan kieu teh Nini aki oge Jang Bayu. Kadatangan kula ka dieu memang aya maksud anu dituju. Aya maksud anu diseja. Muka hijina seja silaturahmi ka Jang Bayu jeung ka Aki Jalu oge Nini Asna. Hampura Kula Jayapati pernah ngalakukeun tindakan anu ngarugikeun, nguciwakeun jeung sajaba-sajabana. Geus lila sabenerna mah kula teh babalik pikir lantaran si Nyai minta sangkan kula teh babalik pikir. Kula hayang jadi jalma anu bener, lumatak hampura be kula teh Jang Bayu oke Aki Jalu Nini Asna. Kula geus pabalik pikir geus aya samingguna nyai-nyainya. Aya nama cicing teh di lemur sejen, lain cicing di lemur cangkrem deui, tapi cicing teh di lemur puyuh di imahna Maijun. Lakuhana kitu hampura nabe imah Jang Bayu oge kasadaya rakyat lemur panah. Salila ieu kula teh nyieun ulun-ulun pangacau, salila ieu nyieun tingkah laku kejahatan anu bener-bener ngarugikeun pikeun setiap lembur. Saterusna nama kula datang ka dieu teh nyatana ieu si Nyai sok alum wae sok sedih bae hampurana Jang Bayu lantaran kejadian kamari tangtuna bae ngarugikeun pisan mun teu mah keuna ka Ujang. Tetela anu kakeunaan mah geuning si Nyai tah ku racun anu dibikeun ku kula. Salah jadi weh malines ka diri. Tapi tenan naonnya jeung nya dah henteu keuna ka Ujang. Bari jeung si Nyai ge yeuh masih kini jag-jag waringkas buru-buru diubaran ku kula. Sararea hari tangga dengikeun ngaregepkeun kana caritaan Jayapati termasuk si Bayu. Aki Jalu Nini Asna tungkul be sieuneun ku Jayapati. Sedengkeun si Bayu mah malik neuteup ka Jayapati, kadang-kadang masuk neuteup ka Wulandari. Wulandari anu sok luk tungkul eraeun ku si Bayu. Pamaksudan anu saterusna mah nyatana atas nama anak kula Wulandari. Kula teh arek ngalamar ka hidup Jang Bayu. Kula kaget, biasa nama lalaki ngalamar ka awewe ayeuna mah dibalikkeun bae. Awewe dek ngalamar kanu jadi lalaki. Si Nyai teh unggal peutingna teh sok ulang-ulang jentul. Jika nama memang geus kapentang asmara. Wah, pigas wateun mun teu mah diantep. Intina nama ke Jang Bayu. Ari Jang Bayu boga perasaan henteu, perasaannya cinta kanu jadi anak kulanya teu Wulandari atawa henteu. Ari Wulandari mah tong ditanya deui, manehna nama banget-bangetnya jeung cinta ka Ujang. Pok mangga jawab Jang Bayu. Si Bayu harita ngareret ka Aki Jalu jeung Nini Asna. Sakabe caritaan Jayapati sebenarnya mah ku Aki Jalu jeung Nini Asna teh kurang percaya. So komo Jayapati teh ayeuna geus babalik pikir. Babalik pikir teh teu gampang pikeun jalma jahat seperti Jayapati. Lumatak Aki Jalu mah henteu percaya 100% yen Jayapati teh babalik pikir, buah-buah eta mangan saukur akal-akalan hungkul. Karasa ku si Bayu geus sarua. Teu percaya 100% Jayapati teh babalik pikir lumatak dina waktu harita mah. Si Bayu nyumputkeun kana teu percayana, keun bae diantepkeun tapi manehna bakal hati-hati jeung waspada. Jaga tuh Jang Bayu, ngobrol, jawab. Bogoh henteu kasih Jai Wulandari, mun bogoh mah ulah diengkegeun. Ulah diengkegeun karunya si Nyai teh. Sok buru ngobrol atuh Jang Bayu sok.
Ya sebenarnya nama Jayapati memang Wulandari teh sakitu gelisna, gelis luarna gelis lah pokoknya nama sempurna dina luarna nama gitu ngan dina jero-jeroana nama tangtuna bae. Kula teh can bisa mastikeun nah bener bakal babalik pikir atawa moalna. Ngan ari dina perasaan mah memang kula ge sarua nyatana mika nyaah mika cinta ka Wulandari. Ari gitu cara namanya syukur we atuh Jang Bayu. Ngeunaan babalik pikirna kula jeung si Nyai tangtuna bae bener-bener ieu mah tina ati sanubari. Ulah can caya Jang Bayu, ulah can caya aki jalunya. Ini asna sing percaya. Kula mah bakal sanggup ngalawanan Mbah Santi bige. Ngalawanan si Wardi Saparakan cemeh eta mah perkara gampang. Ayeuna mah Jang Bayu geus ngobrol bogoh nya ayeuna urang tangtu ke be ke jalu. Iraha acara akad tikahna tak kitu be ayeuna mah. Ulah dingkekeun deui saminggu be nya ti ayeuna. Ulah dingkekeun deui kumaha saminggu teh ayeuna manaon kesugan-sugana gitu. Nyari kuring mah teu naon, Jayapati dek saminggu deh oge teu naon. Ari aki ku mah kieu sareng nini yeuh. Mana naon ieu? Saminggu deui. Ari aki bahasa bener nama ya masalah oge da akibat teboga dadaur Jayapati. Teboga harta banda teu satika-tika acan kan sakieu-kieu da we kasakian beureunan adugu anjeun oge. Ngeunaan eta mah tenang ki, tenang we tenang. Kabehanana bakal diurus ku kula. Waktosna parantose para kaum dangu berjing kantun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.